Cek dek mana? Cek dek mana? Cek Haji, dek undangan Cek Haji. Ayo Cek Haji, mangga. Terus di mana Cek? Terus di arisan Cek Haji. Ayo Cek Haji. Nya. Cek Haji, ayo orang pengawasan. Cek Haji mah mau ke pengawasan Cek, soalnya Cek Haji mah halangan. Oh, ayo atuh Cek Haji, abi ti heula nya. Nih, Cek. Jadi nis tuh tempok Cepitri. Hayo baju teh eta keneh nu dipake teh teka undangan, teka arisan, teka pengajian. Ih, lucu pisan kan? Nate era gitu di tempok batur. Teu meunang akhirna cigah kitu Cek Haji. Dek baju manehna eta wae ge keun bae. Meureun eta baju nu terbaik aya dina lomarina. Teu meunang Cek Haji urang jadi tatangga duirna julid. Memang Cek Haji ngomong kenyataan nis. Tuh tempok kumaneh anakna. Bajuna oge geus gope, lecek, jorok. Teu keren teh cigah incu Cek Haji nis. Maneh teu nyahokan incu Cek Haji. Lamun hayang jajan nu mahal-mahal. Incu Cek Haji mah lamun jajan, lamun meuli naon ge ka supermarket. Can pernah di warung. Anak teh eta naon jajan ge di warung. Sakalina jajan lain meuli ngahutang. Dasar boga tatangga bibirna rusak. Oh, berarti urang teh unggal poe diomongkeun nya ku manehna. Make baju ieu wae. Sibuk pisan jadi jelema teh. Awas ya, ku aing mah sapukeun. Ameh bersih tah hatena sakalian. Nah, wae ka batur teh sangeunahna. Naon atuh maneh? Kotor samukeun ka Cek Haji mah. Puas tah ieu bae kana keur anu boga duit rusak mah ye. Naon maksud maneh Cek? Patur cicing-cicing. Naon oge? Kalak di sapu. Atuh Cek. Teu mungkin cuman cicing-cicing wae. Ujug-ujug kurang disapukeun. Emangna abi gelo? Karena bibir Cek Haji rusak, makna ku abi disapukeun. Nya, tapi teu kieu oge Cek, kebun. Sangeunahna ngagogoreng batur, teu pernah meuli baju, teu pernah ganti baju. Emang lamun abi dek meuli baju, kudu laporan heula ka Cek Haji. Lamun emang baju abi ieu wae, emang kunaon? Nu penting kan urang make baju, sopan, teu dibuligir. Lah eta nu ngomongna cigah kumaha? Leuwih parah deui. Baju teu pernah ganti, tiung teu pernah ganti. Nepikeun ka bau tai ceuli eta tiungna oge. Dihaja emang ku abi disapukeun kieu. Ameh Cek Haji milu ganti ieu baju. Ulah bisa teh ngomongkeun batur, ngagoreng batur. Sedengkeun diri manehna wae sorangan teu ngapa. Cek Haji, ku abi dibere nyaho nya? Dek baju anak abi gope, edek lecek, edek sakeren, edek sakalina jajan ka warung bari jeung ngahutang. Gitu-gitu oge pamere bapana, hasil kerja keras bapana. Bapana tanggung jawab. Daripada Cek Haji hayang jajan oge bari jeung nungguan heula dibere ku anak. Nya ngomongkeun anak urang deui, nyebutkeun teu pernah jajan, sakalina jajan ka warung bari jeung ngahutang. Terus ngahina anak urang, bajuna geus lecek, gope, teu keren. Salila ieu abi lain teu nyaho nya Cek Haji sok ngomongkeun abi.
Nyaho abi, tapi Cak Haji diantepkeun ku abi teh kalah menjadi-jadi tembok teh. Syukur Cak Haji ku abi disapukeun hungkul. Lamun isu katempo diulang deui ngomongkeun abi. Moal segan-segan eta bibir Cak Haji ku abi didedetan ku mutu. Heeh.